Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya saha ieu teh? Kuring Pak RT. Kuring saha? Piraku teu wau. Can ge katingali rek wawuh ti mana da can kaciri beungeutna. Can dibuka pantonana. Aya geuning bi ijem. Damang bi ijem. Pangesto Pak RT. Aya naon? Pugu abdi teh Pak RT jauhna di jugjugnya. Saha jauh? Ih, abdi jauh itu. Jauh. Pan imah bi ijem jeung imah RT teh deukeut. Heuh nya. Ieu mah sapertina kitu secara minangkana. Abdi teh pan jeung Pak RT saupamana kitu. Nya. Aya naon atuh? Jauhna di jugjug Pak RT nya. Anggang di teang itu. Aya naon? Pangna abdi datang ka dieu teh. Rek naon bi ijem teh buru atuh caritakeun. Lamun boga maksud naon? Itu ge Pak RT ulah jadi soal ka abdinya Pak RT. Bisi aya abdi kasalahan ka Pak RT. Pak RT ulah jadi soal ka abdi. Sabab abdi teh aya soal sareng Pak RT. Aya keperluan. Ari bi ijem rek ka RT teh rek laporan. Rek ngalaporkeun masalah datang ka RT teh. Ari ieu kalau ka minta dihampura ka RT lebaran ge acan bi ijem. Sanes abdi bilih aya kalepatan kitu nyarios ka Pak RT. Mengpun salsenya minta dihampura nya. Jadi Pak RT ulah aya kasoalan ka abdi. Moal. Jadi RT mah kudu landung Pak RT. Landung kandungan lahir Aisyah. Ka RT kudu lahir. Lahir naon? Nya lahir itu Pak RT. Lahir itu. Landung kandungan lahir Aisyah gitu Aisyah tak gitu. Lulus jejer. Lihat urang. Lihat tali. Ah gitu. Sok ayeuna mah aya masalah naon, aya persoalan naon. Jadi abdi teh Pak RT boga salaki ka Kang Cepot pan nyaho sorangan meureun Pak RT. Nya geus apal atuh. Nya abdi imah jeung Kang Cepot teh lain sakedeung. Imah teh geus aya 150 tahun. Imah jeung manehna. Umur Ari umur bi ijem Karak 7 tahun. Ari rumah tangga 150 tahun, ari umur 7 tahun. Nya, sabar 3 robot yang keneh ge geus laki rabi. Jadi lain karek niat berenang teh. nya itu. Laki rabi. Abi bingung teh kieu Pak RT. Kumaha aya naon ditu sok bejakeun. Mani jika nu bingung kitu kumaha aya naon? Nya ari bingung nama temanggih tungtung. Nya. Bingung ka urugan gunung. Nya. Jadi abdi teh diriung ku gunung Pak RT. Kaditu gunung ka dieu gunung kuring kagencet ku gunung. Kamana kuringnya lompat Pak RT. Mun lain ka Pak RT, da gunung teh geuning sing baledug barari. Jadi kuring teh sieun. Ari bi ijem teh ieu teh rek nyaritakeun gunung atau rek laporan masalah salaki? Erek ieu laporan salaki bingung gitu mikiran. Nah, lompat kana gunung, naon pancakakina salaki jeung gunung? Eta teh dulur misan sareng kuring. Jeung gunung eta teh anu bitu teh. Yo, nya sok caritakeun lamun aya masalah di rumah tangga, lamun geus teu bisa diatasi ku antara bi ijem jeung salaki bi ijem, nya meureun perlu menta tinimangan ka kuring menta pandangan. Sok kumaha aya naon? Abdi datang ka Pak RT teh. Pak RT kudu bisa ngarengsekeun lamun Pak RT teu bisa ngarengsekeun kuring rumah tangga kuring eret ka luhur. Erek kaluhur ka mana? Rek rekes ka luhur ka mana? Ka tangkal awi. Ayo sugan teh kalula. Erek ka luhur pokona mah abdi mah. Ajak perang. Abdi mah erek ditotama Jeung saha? jeung Pak RT. Lain ari bi ijem teh ngancam. Kunaon jadi ngacaprak ieu. Ari bi ijem ari masalah can dicaritakeun ari ngancam geus kumaha ieu teh? Ieu salaki masalah salaki. Nya kumaha tah salaki bi ijem si Kang Cepot teh kumaha sing jentre sok jentrekeun. Si Cepot teh salaki kuring nya. Pak RT. Nya. An kuring pamajikanana. Eta ari rasaan bi ijem kumaha? Ieu rasaan kuring teh pamajikan Pak RT lain. Lain. Amit-amit. Lain. Lain pamajikan kuring mah. Aweuh. Jadi kieu Pak RT. Nya kumaha sok? Ai Pak RT geus bawa pamajikan itu. Nya ngos atuh ibu RT teh pan. Oh sugan teh encan. Ari kitu rek naon? Arek nganjang. Jadi kieu Pak RT. Nya kumaha sok aya naon? Salaki kuring teh kunaon mah Pak RT heran kuring mah.
heran kumaha jadi ieu na teh teu daekeun cicing naonna sirahna teh teu da cicing kumaha gigi deug wae siga muning rek diadu gigi deug maksudna budak gideug wae budak gideug wae ditawaran dahar puguna meureun gideug teh embungnya ka harti eta mah kukuring ari ditawaran dahar gideug tawaran dahar gideug tawaran nginum gideug tawaran sare gideug tempono jauh ari gideug rusuh ari gideugna gideug ka kapeungan atawa budak gideug saterusna ieu nya eta mah ari ieu we ari ngadenge sora ieu nya terus musik-musikan teh nyetel musik nya terus ieu na ieu teh band gitu yes jos tah gudeg gideug manehna lain gudeg gideug budak gideug tah lamun kalapa digudeg gitu tenangka sirahna gudag gideug terus bari kalakuanna teh kumaha bari gudag gideug teh kumaha okos ieu geuningan mitoha kuring are kaluar mitoha kuring saha aya ngamak meureun ngacir curugna ngacir curugna kaluhur oh model bapak Semar keur ngigel nya model kitu igeg-igegan Pak RT curugna diutek-utek oh model utek sirahna gudag gideug curugna diacungkeun diutek-utek nya utek-utek tapi lamun ngadenge musik Pak RT bari musik nu kumaha bari nyanyi nyanyi kumaha nyanyina teh enak asik enak batur mantu enak kuring anu enak batur kuring teu enak neangan deui anu enak asik batur mantu asik kuring anu asik si asikin mah eueuh cara milu si asikin mah geus pere cara milu asik gitu nyanyina teh oh nyanyina teh bari asik enak bari gudag gideug nya enak curug diacungkeun oh bijem enak kuring yang geus teu enak rek nyangan anu enak mangas asik Pak RT mantu asik aya sekretaris bari naon sekretaris ya ijem cenah meureunnan cenah kuring mah geus teh enak cenah rek nyangan asik asik jeung enak dihijikeun jadi budak gideug bari ngacir kieu bijem tah curugna ngacir kaluhur enak terus ini mantu enak asik kuring atuh asik batur mah ararasik nah mah kita asik itu protes meureun kieu teh Pak RT naon tah Pak protes meureunannya ayeuna teh zamanna keur zaman edan nya kieu bijemnya anu pernah malah mah pernah ka alaman tah gitu anu kitu teh ngaranna teh tripping naon tripil lain tripil tripping oh kecimpring